Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang di Dina Pangajaran Basa Sunda kelas 8 semester 2. Dina minggon ka-12 ieu urang bade medarkeun kecap sulur. Sateacana urang diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula supados diajarna gampil sareng ngerjakeun tugasna oge gampil. Sadayana haladir, mugi-mugi tiasa haladir sadaya dina pangajaran sareng ibu dina minggon ieu teh. Dina pangajaran ieu ngagaduhan opat tujuan pangajaran. Anu kahiji nyebutkeun rupa-rupa kecap sulur. Nu kaduana ngaidentifikasi kecap gaganti ngaran dina kecap sulur. Nu katilu ngaidentifikasi kecap sesebutan dina kecap sulur sareng nu kaopatna nyontokeun kalimah anu make kecap sulur. Tah eta teh opat tujuan anu hideep kedah dicapai dina pangajaran dinten ieu teh. Janten ayeuna urang medarkeun naon sih anu dimaksud kecap sulur teh. Jadi kecap sulur atawa kecap gaganti ngaran atawa barang lamun dina basa Indonesia mah namina pronomina. Nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti atawa nyuluran kecap barang. Dina kecap sulur aya dua golongan. Anu kahiji aya kecap gaganti ngaran. Kecap ieu teh dipake pikeun ngaganti ngaran jalma. Nu kaduana kecap gaganti milik. Kecap gaganti jalma nu dipake tukangeun kecap barang pikeun nembongkeun hubungan milik. Dina kecap gaganti ngaran aya opat golongan. Aya kecap gaganti ngaran jalma kahiji, gaganti ngaran jalma kadua, gaganti ngaran jalma katilu, jeung kecap sesebutan. Kecap gaganti ngaran jalma kahiji nyaeta nu nyaritana, dilarapkeunana diluyukeun jeung kaayaan, anu raket patalina jeung tata krama basa atawa undak usuk basa Sunda. Aya dua, aya tunggal, aya jamak atawa loba. Lamun tunggal, contoh kecapna nyaeta kuring. Kalimahna kuring rek indit ka sakola. Lamun tina jamak atawa loba, contoh kecapna nyaeta kuring sarerea. Lamun dilarapkeun kana kalimah jadi kieu. Kuring sarerea rek milu ngarojong pangwangunan. Kecap gaganti ngaran jalma kadua nu diajak nyarita. Eta ge sami, aya tunggal, aya jamak atawa loba. Lamun tunggal, ibu masihan contona tina kecap hideep. Lamun dilarapkeun kana kalimah, jantena sapertos kieu. Hideep teh kudu getol diajar. Lamun tina jamak atawa loba, ibu masihan contoh kecapna nyaeta hideep sarerea. Lamun dilarapkeun kana kalimah jadina geus waktuna hideep sarerea diajar hirup mandiri. Kecap gaganti ngaran jalma nu katilu nyaeta anu dicaritakeun. Sami ieu ge aya tunggal, aya jamak atawa loba. Lamun tina golongan tunggal, ibu masihan contona kecap anjeuna. Dilarapkeun kana kalimah janten anjeuna kungsi janten guru SMP di Garut. Upami tina kelompok jamak atawa loba, kecap anu dicontohkeun ku ibuna nyaeta aranjeuna. Kalimahna janten kieu aranjeuna kakara rengse macul di sawah. Lamun kecap sesebutan,
kecap gaganti ngaran anu asalna tina istilah pancakaki atawa jabatan. Aya dua cara nulisna. Lamun istilah pancakaki biasana nulisna teh dimimitian ku aksara anu leutik. Lamun kecap sesebutan mah biasana dimimitian nulisna teh ku aksara gede atawa huruf kapital. Lamun tina istilah pancakaki, ibu masihan contoh kalimahna sapertos kieu. Kuring mah geus teu boga bapa. Lamun tina kecap sesebutan, contoh kalimahna nyaeta pangyandakeun sapatu bapa di dapur. Tah, lamun kecap gaganti milik tadi tos dijelaskeun hartina naonnya tadi dipayun. Ayeuna ibu bade masihan contona tina tilu kecap nu ku ibu dicontohkeun nyaeta tina kecap kuring, manehna jeung maneh. Lamun tina kecap kuring contoh kalimahna nyaeta imah kuring di sisi jalan kareta api. Lamun tina kecap manehna kamari kuring nginjem buku manehna. Lamun tina kecap maneh engke sore kuring rek ka imah maneh. Dugi ka dieu ngartos? Upami ngartos, hayu urang ringkes materi pengajaran anu tadi tos dipdakeun. Janten, kecap sulur teh nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti kecap barang. Golongan kecap sulur aya dua, aya kecap gaganti ngaran jeung kecap gaganti milik. Lamun kecap gaganti ngaran dibagi di 4 golongan, aya jalma kahiji, jalma kadua, jang jalma katilu jeung kecap sesebutan. Lamun golongan kecap gaganti ngaran anu jang jalma kahiji, jalma kadua, atawa jalma katilu eta dibagi di 2, aya anu kalebet kana kecap tunggal jeung aya anu kalebet kana kecap jama atawa loba. Ngartos dugi ka di dieu? Upami ngartos, alhamdulillah. Upami henteu ngartos, mangga hideut tiasa naroskeun di grup WA Mapel Basa Sunda. Upami ngartos, ayeuna hideuk eusian absen jeung kerjakeun pancena dina link Google Form anu tos disetkeun di grup WA Mapel Basa Sunda. Sakitu bae pangajaran dina dinten ieu ti ibu. Hatur nuhun. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.